kali anu keur perbaikan terus we yo. Anu ngaranna naon hobinya baraya. Sakumaha ya ge perjuangkeun tetangger tuh gara-gara runtuh tuh. Gara-gara runtuh tetangger dia. Abi ngaceleng kadinya tah anu bala tah. Saking kusieun tadi lompat kadinya sieun katinggalan kolecer. Ayo. Nah, angin teh rada emang ti belah dia angin teh. Cuma gitu. Jadi rada malik ka dia ya. Kalau kudu ti dia atuh pindah urang posisina rada ti hareup.